Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi mitra kaum dangu sadayana, para pemirsa YouTube, alhamdulillah dina danget ayeuna urang sadayana tiasa dipatepang dangukeun deui sareng simkuring Mang Aa. Urang sami-sami neraskeun hanca carita tatar Sunda anu katunda dina judul dongengna Sarupna di Pajajaran karangan Bapak Aan Merdeka Permana. Sakumaha biasa ieu dongeng didugikeun ku channel anu dipika meumeut ku urang sadayana. Ka para wargi mitra kaum dangu, para pemirsa YouTube anu mikalandep kana dongeng Sunda, mangga kanggo kalumangsunganana ieu dongeng tiasa di subscribe wae dina channel anu parantos disayogikeun. Dina dinten ayeuna ieu dongeng teh majeng kana seri anu ka-17 nya. Makin rame wae ieu. Nyaritakeun Ginggi anu tos tepang sareng lanceuk sapagurona teh nya Ki Banaspati. Harita nuju ngobrol teh Ginggi jeung Ki Banaspati teh saatosna kajadian teh di eta tempat sareng Suji Angkara teh. Tah kumaha lajengna ieu carita? Mangga urang sami-sami Bandungan baikku sadayana pamugi ieu dongeng katampi kalayan kabingahan oge janten landong pangbeberah kana manah kanggo urang sadayana. Mangga para wargi wilujeng ngadangukeun. Ginggi masih keneh cicing sabab hayang ngabandungan alasan Ki Banaspati anu leuwih jelas. Naha kakang oge ngabegal rakyat ceuk Ginggi. Tuh muku kaula dibegal mah para pangagung nagara, kaasup kas nagara anu dihasilkeun tina seba jeung pajeg, hemba Ki Banaspati. Ginggi mah tetep cicing. Kaula ngagerejud pakaian nagara pikeun dipake jang ngalawan raja. Raja anu gawena nyangsarakeun rakyat kudu diganti. Ki Banaspati bari ngacungkeun peureup. Ginggi ngahuleng ngadengina nya asa hemeng niatna eudeuh nyieun kahadean ka rakyat tapi ku jalan nyieun kajahatan. Lamun Andika percaya hayu milu ka kaula, tapi lamun cangcaya cing mantog deui ka gunung. Tapi jelaskeun ieu omongan kaula sabener-benerna ka Ki Guru ceuk Ki Banaspati. Ginggi ngahuleng sakedapan ngan geus kitu unggeuk. Nya kaula milu tek milih-milu wae ka kakang cenah. Tah alus sabab kaula butuh pisan ku tanaga anu bedas, omong Ki Banaspati bunga. Ginggi unggeuk harita teh. Tapi lamun nya dek milu ka kaula aya pasaratan. Naon pasaratanana? Andika kudu sopan ka kaula. Sing inget di dieu Andika lain adi sapaguron, tapi hiji cacah anu keur babakti ka Menak, hiji somah anu keur babakti ka pangagung nagara ceuk Ki Banaspati. Ginggi unggeuk tanda satuju. Andika ulah nyebut kakang ka kaula. Pikeun kadua kalina Ginggi unggeuk tanda satuju. Katiluna Andika ulah nembungkeun jalma boga kabisa. Pasaratan nu ieu oge Ginggi satuju. Ari tadi si Sunda Sembawa neuleubeungeut Andika atawa henteu? Teu apaleun. Alus tah
Hareupeun eta mangkeluk oge Andika kudu pura-pura bodoh. Ginggi oge unggeuk. Cing Andika ayeuna balik deui ka Balekambang, senang-senang we saweureuna. Ceuk Ki Banaspati nitah Ginggi indit. Ginggi ngebelesat nuru ka Balekambang, tapi tempat eta geus tiiseun eueuh jalma najan saurang ge. Ginggi cindak wa didinya bari ngingat-ngingat deui kajadian anu cikeneh karandapan. Paripolah Ki Banaspati teh tetep acan kahartieun ku diri nama. Tapi kitu sababna deui manehna beuki hayang nuturkeun Ki Banaspati. Manehna hayang nyaho bule hideungna. Nah nya Ki Banaspati teh boga paniatan anu hade dina bumela ka rakyat. Sabot ngahulang sorangan ti jauhna aya anu datang ngakuna ponggawa utusan Ki Banaspati. Sia dititah mangadap ka bumi gede, ceuk ponggawa. Teu loba tatanya Ginggi teh ngiclik. Nuturkeun di eta bangunan geus nyampak Ki Banaspati dibarengan ku Ki Sunda Sembawa. Saha ieu? Cek Sunda Sembawa tumanya. Bisa jadi manehna heraneun sabab anu tadi dititah mangadap ka ieu tempat teh tetela anggota rombongan Seba. Ieu bawahan kaula anu disulundukeun ka jero rombongan Seba, embal Ki Banaspati. Geus ditembalan kitu mah Ki Sunda Sembawa teu loba nanya deui keur mah deui harita teh aya ponggawa anu laporan. Maranehna nyebutkeun yen rombongan Seba ngadadak ninggalkeun sagara herang bari rencepan. Kunaon make indit rencepan? Ceuk Ki Sunda Sembawa. Ngan bae Ginggi mamikir yen boh Ki Sunda Sembawa boh Ki Banaspati geus ngaduga yen anggota rombongan Seba teh arindit teh pasti ngadenge soal nasib dununganana nyatana suji angkara. Tapi da mung opatan anu aringkah mah nu sanesna mah nuju karerek Gusti, embal ponggawa. Cing glo Ki Joglo, ceuk Ki Banaspati. Ponggawa saurang indit ngolesed sejarek neang jalma anu disebut Ki Joglo. Teu sabaraha waktu lilana datang opat ponggawa ngaku awak jalma kana cikrak. Saha eta nu diakut? Ceuk Sunda Sembawa. Ki Joglo kaula nun, ceuk ponggawa. Hah, baru Ki Joglo? Ki Sunda Sembawa reuwas Ki Banaspati padu kerung. Paeh eta teh, Ki Banaspati tumanya. Ukur dijawab ku unggeup ku para ponggawa. Ki Sunda Sembawa rumenghap ari Ki Banaspati ukur ngahulang bangun keur aya anu dipikiran. Ginggi oge milu reuwas sabab anu disebut Ki Joglo teh nya eta nu tadi kumaha dikepuk pundukna. Ruang ayeuna ken di tempat anu sunyi. Kaula teu hayang neuleuh balad kaula anu kojor, ceuk Ki Banaspati. Harita layon Ki Joglo harita keneh diakut deui. Ginggi mah masih keneh ngahulang rasaan mamanehna teu maihan Ki Joglo. Kajaba diserang urat getihna palebah punduk sangkan eta jalma kapiuhan. Ginggi malah ngaduga yen anu maihan Ki Joglo mah pasti suji angkara. Maihanana pasti ngagunakeun batu sabab beungeut Ki Joglo pinuh ku getih jeung geus teu mangrupa. Pantesna teh haben dipeupehan ku batu gede sangkan yakin paehna. Moal mah anu ngalia Ki Joglo teh batureuna rombongan Seba nu opatan teh ya. Upama kitu itu sesa baladna anu keur harees urang paehan kabehanana Gusti, ceuk ponggawa. Benar, hutang nyawa bayar nyawa, ceuk nu sejen. Tong males pati ka anu teu boga dosa, Ginggi langsung protes. Atuh para ponggawa ting polotot, saha sia? Ponggawa saurang.
eta jalma teh baladna Suji Angkara kaula apal cek Ponggawa anu sejen. Ginggi ngareret kaki Banaspati nyarita sopan sanggeus sinembah hormat. Gusti pasti anu mateni Ki Joglo sanes maranehna manya tos nyieun kasalahan langsung sarare di dieu kedahna nya kalabur juga anu opatan cek Ginggi. Bari saterusna ngajelaskeun yen maneh namanya pisan anu ayeuna keur sarare mah rakyat biasa anu kaagehan kawajiban pajeg dasa ti lembur cae. Isukan isuk-isuk maranehna titah balik ka lemburna masing-masing. Beri bekal sacukupna, itung-itung uah ngakut barang seba. Cek Ki Banaspati, Ginggi bunga yen Ki Banaspati nyieun putusan anu wijaksana. Omat maranehna ulah teka nyaho yen peuting ieu aya kajadian Raja Wisuna. Cek Ki Banaspati deui. Para Ponggawa harita keneh bubar sawareh ngayakeun tugur sawareh ngurus upah keur pagawe seba urang lembur cae jeung lembur sejena. Peuting beuki maju ka janari cahaya bulan oge geus mimiti pias ngan bae Ginggi teu dititah teu reureuh malah kalah diomongan. Dihareupeun aing jeung Gusti Sunda Sembawa teu meunang sahabae ngasongkeun pamanggi eta teu aduh kasebutna cek Ki Banaspati. Cedok Ginggi nyembah, pangapunten Gusti, saupami jisim abdi teu cumarios kitu panginten para Ponggawa tos bingbrit papaheula bade nganiaya anggota rombongan anu teu apalna naon. Cek Ginggi, aing leuwih nyaho batan sia. Naha mun sia teu nyarita kitu aing moal nyarek jalma sageunahna maihanu teu dosa. Memang na ukur kapikir ku sia sorangan. Cek Ki Banaspati. Ginggi ngabetem bari ngeluk tungkul lir bueuk meunang mabuk. Nya geus mantog kitu. Tuh Ponggawa geus nyayagikeun tempat keur sia hees. Cek Ki Sunda Sembawa atuh Ginggi gura-giru ingkah tidinya. Ginggi pura-pura lempangan rada anggang saeutik manehna geus ngablesat sakadet netra geus cingogo dina bubungan imah keur ngadedempes ngadengikeun paguneman antara Ki Banaspati jeung Ki Sunda Sembawa. Jisim kaula masih cangcaya ka eta budak kakang, kadenge sorak Ki Sunda Sembawa. Montong salempang eta budak ukur sa aadatanana kitu bubuhan ka karatorojol ti gunung. Lamun ku urang aben diwarah tang tu bakal nurut. Nya kumaha we anjing pan mimitina mah babari nyegag, tapi lamun geus dilatih bakal nurut sakumaha kahayang dunungan. Tembal Ki Banaspati. Naon kabisana tah budak Orowodo teh? Cek Ki Sunda Sembawa. Nya biasa we tukang angkat jingjing ngaladenan menak. Aya kabisa ijen saeutik. Nya sed sahandapeun para Ponggawa umumna. Tembal Ki Banaspati. Nya syukur atuh ari aya kabisa ijen mah sanajan ukur sauted oge. Omong Ki Sunda Sembawa. Paguneman jempling sakedeung malah kadenge maranehna keur ting raregot nginum. Geus kitu ngalobro deui ngan eusi obrolanana ngabaud soal Suji Angkara. Jisim kaula keur mikir kakang, boa-boa Ki Joglo salian teu bisa neuleumpkeun awak Suji Angkara teh malah manehna anu dipaehan ku Suji Angkara. Cek Ki Sunda Sembawa deui ari Ki Banaspati ngahulang. Lamun Suji Angkara salamet, urang bakal nyang hareupan marabahaya. Cek Ki Sunda Sembawa. Bisa jadi manehna salamet, bisa jadi anu mawa kabur baladna anu opatan oge nya manehna pisan. Cek Ki Banaspati.
tapi pikeun muguhkeun naha bener Suji Angkara henteu kaburu paeh diteuleumkeun ka balong. Harita keneh dua jalma ieu muru balong Ginggi nuturkeun tapi ti kajauhan pisan. Ukur nalingakeun da sabenerna mah Ginggi geus nyaho kajadian anu sabenerna. Parawargi mitra kaum dangu sadayana, geus ampir sabulan Ginggi babakti ka Banaspati. Salila sabulan eta manehna beuki apal kana tindakan duk lanceuk sabaguron ieu teh. Memang bener sakumaha ceuk batur oge ceuk dirina sorangan yen Ki Banaspati teh lain jalma sembarangan. Ginggi oge mimiti apal saha sabenerna Ki Sunda Sembawa. Nurutkeun obrolan para pagawena kaasup para punggawa jeung Jagabaya, Kandargalan teh Sunda Sembawa teh boga kawasaan anu lega. Manehna kumawasa kawelasan kacutakan atawa kacamatan, jumlah padumuk sagara herang waktu harita aya kurang leuwih 1200 umpi kalolobaanna masih ngagem agama karuhun. Kumeukeuh ngagem agama heubeul sabenerna mah mangarupakeun hiji resiko anu lumayan badag nu matak disebut kitu teh sabab wilayah sagara herang napal wates jeung pakaleran anu geus asup kana kawasaan Cirebon. Ceuk Jagabaya lain sakali dua kali aya bantrok jeung urang pakaleran ku alatan beda agama ngan deui anu leuwih loba jadi masalah mah nyaeta urusan seba. Kandagalan teh Sunda Sembawa boga kawijakan anu kekep nyaeta sakumna wilayah kacutakan kudu setor seba jeung pajeg teh ka sagara herang. Cenah sabagian badag hasilna bakal disetorkeun ka dayeuh Pakuan. Tapi kawijakan Ki Banaspati leuwih hebat deui, manehna mah wani ngajag ka wilayah anu sabenerna geus kaereh ka Cirebon. Nya contona bae Ki Banaspati mintaan pajeg ka rakyat anu aya di wilayah Kaler anu masih ngabawah ka Sumedang Larang. Padahal geus jelas Sumedang Larang mah pajegna ditarik ku Cirebon. Hasil bumi di wilayah Sumedang Larang ditarik ku anak buah Ki Banaspati. Kon kitu deui wilayah anu aya di Talaga pajegna ditarik ku baladna Ki Banaspati. Ki Banaspati oge pintar ngamangpaatkeun kaayaan manehna nyaho boh Sumedang Larang boh Talaga. Rakyatna teu sagemlengna milih agama anyar nuturkeun ageman urang Cirebon. Jadi sakur anu satia kana ageman heubeul dianggapna satia ka Pajajaran. Kitu sababna wilayah-wilayah anu karitu mah pajegna ditarik ku baladna Ki Banaspati. Ki Sunda Sembawa satuju kana ieu kawijakan Ki Banaspati teh nu matak satuju teh sabab kumaha bae oge Ki Banaspati mah patugas resmi pangluhurna ditugaskeun ku pusat. Lian ti kitu nurut ka pusat atuh ku wanina Ki Banaspati nyokotan pajeg ka wilayah musuh teh bakal naikeun harkat darajat Kandagalan teh Sunda Sembawa. Memang kabuktian tug kadanget harita Cirebon can ludeng ngarurug wilayah sagara herang. Bisa jadi ngarasa gimir ku ayeuna Ki Banaspati anu remen idek lihar di ieu wilayah. Lamun ceuk basa ayeuna mah sagara herang teh jadi base camp meureun kagiatan Ki Banaspati di wilayah Pakaleran. Lamun mah urang Cirebon sok megat nama cenah karombongan seba anu rek setor ka Pajajaran sabab ceuk anggapan urang Cirebon eta disebutna teh ilegal. Ngan deui soal isu jeung urang Cirebon sok ngabega rombongan seba eta oge ngabebeneranna nama masih pabaliut. Sabab aya anu nyebutkeun puguh-puguh bega beneran ditudingkeun eta gawe urang Cirebon. Meureun anu disebut pangakuan anu gagabah mah nyaeta aya begal anu ngakukeun utusan Ki Banaspati. Sanajan bisa bae deui dibantah oge naha cenah Ki Banaspati make ngabegal barang anu sabenerna bakal disetorkeun ka manehna salaku muhara. Kapan geus puguh aturanana Suji Angkara mawa barang seba ti wewengkon Talaga engke bakal disetorkeun teh di sagara herang. Sanajan cenah engke anu ngawalna ka Pakuan mah tetep Suji Angkara
tapi di sagara herang jumlahna geus dicatet. Ayeuna teh zaman kacau dina mangsa kakawasaan Pajajaran beuki hengker bakal beuki loba jalma anu ngamangpaatkeun kahengkeran Pajajaran. Disagigireun munculna kakuatan anyar di kerajaan agama anyar. Di Pajajaran sorangan oge muncul kekuatan anu teu puguh juntrungna yang keperluan naon. Cek salah seorang Jagabaya anu umurna geus kolot. Nah eta kekuatan demi teh oge anu megat-megat rombongan Seba Suji Angkara cek Ginggi. Ditanya kitu si Jagabaya ukur rumenghap eungap. Ngan saterusna manehna oge nerangkeun yen aya opat kakuatan begal anu dipingpin ku urut papatih Pajajaran nyaeta Ki Baliang Ulung, Ki Muria Sangar, Ki Sanggala Palak jeung Ki Pramudista Jaya Menjang. Maranehna nyieun komplotan masing-masing tur anu niatna ukur rek ngeundeg-ngeundeg Pajajaran. Salah sahiji pagaweanana nyaeta jaradi begal bisa jadi niatna ukur ngaganggu keamanan Pajajaran, tapi bisa jadi di tujuanana neangan kauntungan tina gawe enteng cek si Jagabaya deui. Ginggi mangahuleng harita teh, tapi ari anu dianggap jadi pucuk ti girang mah nya tetep raja. Sababungan raja dianggap nanti nyaah karajat batan bajuang nang tayungan rakyat kalah nyang sarakeun rakyat ku jalan naik-naikeun pajeg cek Ki Jagabaya. Ginggi ngahuleng memang manehna kungsi ngadenge soal ayana komplotan anu mimitina baruntak ka nagara ngan saterusna jaradi begal nya anu tadi sebutan teh Ki Baliang Ulung, Ki Muria Sangar, Ki Sanggala Palak jeung Ki Pramudista Jaya Menjang. Para wargi mitra kaum daungan sadayana cag urang rehat heula sakedapnya. Mudah-mudahan dina danget ayeuna para wargi mitra kaum dangu, para pecinta dongeng Sunda menuju aya dina kaayaan sehat walafiat. Nuju aya dina ginanjar kawilujengan sehat lahir tumekaning batin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wilujeng waya kieu ka Teh Rita Ersih di Cimahi sareng urang Cimahi sadayana. Mudah-mudahan sarehatnya urang Cimahi. Oge ka Mamah Gina di Karawang, Mamah Gina aturan wilujeng ngadangkeun bae. Oge ka Teh Enji di Pandeglangnya. Mudah-mudahan urang Banten sadayana. Mudah-mudahan sarehat. Pak Ikno oge anu namanya sempat ngadepong deui cenah. Wilujeng wajah kieu Pak Ikno sadayana. Oke ka urang Bandung ka Teh Entin Kartini aturan di Buah Batunya. Wilujeng ngadangkeun. Ka Bapak Uwan Sumarna oge kumaha damang di Cikampek. Oge ka urang Bogor ka Pak Obinya di Cileungsi aturan. Wilujeng ka urang Tasik ka Ibu Dokter Yulinda Belia aturan wilujeng ngadangkeun bae. Ka Pak Muhammad Dadi di Ibunnya kumaha daramang sadayana urang Ibun wilujeng ngadangkeun bae. Ka urang Majalaya oge urang Paseh sadayana mudah-mudahan sarehatnya. Ka Teh Siti Sarah mudah-mudahan dina danget ayeuna sarehat. Ka Pak Sajid Robani oge. Lajeng ka urang Bintara ka Teh Nani Widianingsih oge ka Teh Tami Malihah di Ciamisnya aturan. Ka Kang Aep di Cimenyan ya aturan. Ka mana wae Kang Aep wilujeng ngadangkeun ya. Oge ka Teh Fatimah di Tangerang, ka Pak Rohendi di Kudus. Oge Pak Asep Suhana masih keneh ngupingkeun dongeng Pak Asep. Wilujeng ngadangkeun bae. Oge ka urang Majalaya ka Teh Yulia Putrinya aturan wilujeng ngadangkeun. Ka urang Cimaung oge ka Pak Jo Suparjo ya. Aturan. Oge ka
urang toraja pada di Mulyana haturan udah jangan dangukeunnya sanes nama dikumkeun bae ka anu masih keneh ngadangukeun dongeng mudah-mudahan ieu dongeng teh katampi kalayan kabingahan oge janten landong pang beberah kana manah kanggo urang sadayana supados teu nyang kolong teuing kana waktos mangga urang sami-sami deui bandungan ieu dongengna. Ceki Dharma mimitina baruntakna dina zaman Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi. Beureun lamun ayeuna araya kenehnya umur-umurna sababad jeung Ki Dharma da apanan baheula oge cenah asalna mah batur saperjuangan ti zaman keur dikawali nyaeta pusir dayeuh Karajaan Galuh. Basa Karajaan Sunda jeung Karajaan Galuh dihijikeun ku Sri Baduga tur nyokot pusir dayeuh nagara di Pakuan sararea dikerid peuti dibawa ka dayeuh Pakuan nya kaasup para patih tea. Memang lieur ngabandunganana acan deui jeung pangakuan ti Ki Banaspati anu nyata-nyata geus ngaku yen manehna oge boga pasukan begal. Tur sacara jujur nyebutkeun ladang begalna eudeuh digunakeun pikeun ngalawan raja. Ngan lamun ngabandungan omongan Ki Jagabaya bieu bisa dipastikeun manehna mah teu apaleun soal ketak Ki Banaspati anu papadanyieun pasukan begal teh. Kaula tetep eudeuh satia kaki guru yen kudu bajuang pikeun bumela ka rakyat. Ari bela ka rakyat teh dimimitianana kudu bisa ngaganti raja ceuk Ki Banaspati beuting tadi. Ratu Sakti kudu disingkirkeun sabab teu becus ngajaga komara Pajajaran. Kitu ceuk Ki Banaspati. Kaula muridna Ki Dharma anu bakal mulangkeun deui kajayaan Pajajaran jiga keur dipimpin ku Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi cenah deui. Ginggi ulang mikir kapamingpinan Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi teu kajamanan ku manehna basa manehna lahir ka dunya Pajajaran mah geus dipimpin ku raja katilu anu katelahna Prabu Ratu Dewata. Jadi aing teu nyaho naha pangabisa lanceuk sapaguron aing satata jeung ingkang Prabu Siliwangi ceuk pikir Ginggi. Keun antep ku aing rek di Bandungan we heula omongna deui. Ngan anu ti ayeuna paripolah Ki Banaspati dicawad mah nyaeta soal watakna anu heuras. Ari anu boga watak heuras sakapeung hirupna sok kumaha aing malah arang ngajenan kana pangorbanan deungeun. Nya contona bae mireungeuh Ki Joglo ngababatang jadi banusan sugan karunya dah henteu kalah langsung nitah dikubur peuting eta keneh. Padahal jelas palastra anak Ki Joglo teh alatan taat parentah Ki Banaspati. Naha ari anu ahiyang jadi raja kudu boga jiwa anu teuas ulah tegaan kasasama kitu ceuk pikir Ginggi. Geus kitu Ginggi nitenan ajen kamanusaan Raja Pajajaran anu ayeuna. Prabu Ratu Sakti anu katelah beja-beja anu tepi ka manehna kaasup ti anu jadi guruna. Pajah ieu raja teh kacida teu wijaksanana dina makyeuhkeun nagara. Inyana leuwih nalingakeun karegejegan nagara katut kalancaran jalan pamarantehanana tinimbang nalingakeun kajamugaan ambara hayatna. Rakyat ngalaman lara balangsak ku sakadar leuwih mentingkeun karegejegan nagara. Loba anu ngomongkeun yen raja cenah leuwih museur perhatianana dina makyeuhkeun kakuatan militer tibatan kasejahteraan rakyatna. Rakyat dipenta pajeg beuki gede pikeun kakuatan militer bari ladang lah lih usahana koredas dipake mantuan nagara. Kitu sababna Ki Dharma rewel loba ngageunggeureurkeun ieu kawijakan tepikeun ka akhirna dituding baha ka nagara tur dianggap baruntak. Lamun aya hiji jalma hayang jadi raja sabenerna naon anu jadi tujuan utamana ceuk Ginggi dina hatena. Ginggi oge jadi inget kana paripolah Ki Banaspati.
jero sabulan ieu mah memang acan kabeh bisa kakoreh, tapi ku saliwat oge ieu lanceuk sapagurana teh kabengbat hayang jadi raja Pajajaran ngan bae dina tarekahna jiga ngawenangkeun sagala acara. Kumaha teu rek disebut kitu lamun dina tata carana teh make jeung ngabegal harta nagara sagala rupa. Kapan geus jelas Pajajaran teh keur tigerat ku pangupa jiwa. Penghasilan negara anu baheula bisa dihasilkeun tina hasil laut jeung niaga palayaran, tapi sanggeus sakabeh palabuhan dijabal ku Banten jeung Cirebon pikeun ngurus negara ayeuna ukur ngandelkeun pajeg pertanian anu hasilna teu nyukupan. Ayeuna jaba sarwa kurang, jaba dibegal di tengah jalan. Atuh meureun pangupa jiwa nagara teh beuki kurang jeung lembaga pamarentahan beuki ripuh ngurus sagala rupa bubutuh nagara. Raja oge bakal beuki goreng dina ngurus nagarana. Atawa memang dihaja sina kitu pakaya nagara dibegal sangkan pihak pamarentah beuki teu walak kaya dina ngurus nagara, ceuk pikir Ginggi. Minggu kamari Ki Banaspati kungsi nyarita yen pikeun ngalahirkeun hiji pahlawan kudu diciptakeun rupa-rupa kakacauan. Engke lamun kaayaan geus kacau kari kaula anu muncul ngabeberes eta kakacauan, pan kaula bakal dianggap pahlawan, ceuk Ki Banaspati. Jadi anu kaharti ku Ginggi mah Pajajaran ku Ki Banaspati diusahakeun sina kacau. Tak sanggeus kacau manehna anu turun pikeun ngabeberes eta kakacauan. Geus kitu rakyat bakal satuju lamun manehna anu engke jadi raja Pajajaran. Tepikeun ka Ginggi datang ka sagara Herang sabadarna Prabu Ratu Sakti geus mimpin nagara salila 7 taun. Salila eta memang loba diganggu ku rakyat anu baha, disundutan ku kelompok anu baruntak. Tapi salila eta Prabu Ratu Sakti kadudukanana teu goyah. Loba wilayah anu baruntak langsung ditindak tandes. Ngan sabalikna ka anu ngababakti tur teu weleh ngarojong raja mere pangajen anu kacida luhurna. Meureun kitu sababna pamarentahan teh tetep kuat. Meureun salila ieu Prabu Ratu Sakti loba digondeng ku para perwira sakti anu sanggup ngamankeun nagara. Ginggi oge salila sabulan ieu nialingakeun kaayaan rakyat sagara Herang. Kabireungeunna rakyat sagara Herang mah hirupna tentrem. Bisa jadi alatan Ki Sunda Sembawa bisa nyieun kawijakan anu pas dina situasi anu kacau. Kahiji Ki Sunda Sembawa bisa nang tayungan masyarakat anu tetep pengkuh nyekel ageman agama anu heubeul. Kadua Ki Sunda Sembawa dianggap alus babaktina ku pamarentahan pusat ku cara ngirim seba jeung pajeg panglobana. Katiluna Ki Sunda Sembawa nganteur sagala rupa kahayang masyarakat kaasup dina urusan kasenangan lahir. Pan minangka contoh Ki Sunda Sembawa ngantep masyarakat anu resep kana pamainan atawa judi jeung nginum tuak kaasup ulin birahi. Kusabab sagala dianteur atuh rakyat teh teu baha. Kajahatan oge bisa disebutkeun kurang lamun mah teu disebut eueuh. Lalaki anu resep ulin birahi keuna ku pasaratan berat nyata kudu papada suka. Lamun aya kajadian lalaki ngaruda paksa awewe di mana kanyahoan bakal dipapag ku hukuman pati. Lamun anu resep nginum tuak heug mabok kalayang koloyong hareupeun kahareupeun umum tapi ka ngamuk ganggu kana katartiban ieu ge hukumanana pati. Pon kitu deui anu resep kana pamainan ngadu, rek ngadu hayam, rek ngadu muncang, tarohan adu jontor, gelut dina pertandingan mun aya anu licik hukumanana pati. Jadi ku ayeuna hukuman anu berat jeung tegas, rakyat dipaksa pikeun taat hukum, bari dibere kabebasan pikeun nyieun polah naon bae asal teu ngarugikeun ka umum.
Sakali mangsa ginggi nyaksian aya hiji lalaki dihukum camati di alun-alun gara-gara nasi lalaki kawin deui bari pamajikan anu kolot teu ditarima. Sakali mangsa aya ponggawa anu sarua dihukum camati di alun-alun gara-gara anak manehna ngahukum rakyat ku cara kahayang sorangan. Nyamun cek basa ayeuna nama main hakim sendiri meureun kitu tah. Padahal cek Ki Sunda Sembawa dina urusan hukum geus disadiakeun bale watangan. Nya kantor pangadilan mun cek basa kiwari mah aya deui nu dihukum camati gara-gara dilaporkeun ku awewe dayang. Ieu mah urusan jual beuli. Birahi jangjina dibeuli tapi sarengsena eta jalir janji. Kawijakan Ki Sunda Sembawa ukur hiji yang nyieun katartiban umum. Rakyat menang nyieun kesenangan pribadi tapi ulah baha kana hukum anu lumaku. Lamun engke eta jalma paeh pantanggung jawab di alam kalanggengan oge urusan manehna sorangan. Ngan lamun loba purohita eudek mapagahan nya sok we bebas mapagahan. Apagah teh minangka cara pikeun ngimbangan paripolah jalma ceuk Ki Sunda Sembawa. Artina Ki Sunda Sembawa oge mere kabebasan pikeun mapagahan sangkan jalma jadi bener nurutkeun dari gama. Ngan ulah sote maksa pirusa kudu nurut kana papagah. Sabab balik deui kana omongan kaula tadi yen di alam kalanggengan mah ukur manehna engke anu tanggung jawab ceuk Ki Sunda Sembawa. Kalangan agama oge akhirna ngagugu kana kawijakan Ki Sunda Sembawa. Tugasna ukur ngelingan ngan lamun nyarekan eta aya hakna. Ieu meureun disebut otonomi daerah teh. Nah, lamun zaman ayeuna mah kitu. Tiap kepala wilayah boga kabebasan pikeun ngatur daerahna asal ulah pasalia jeung aturan ti pusat. Nya ieu mah kusabab kawijakan Ki Kandal Galante jeung Ki Banaspati anu siger dina ngurus rakyat ceuk punggawa. Tina hasil babakti ka para pangagung anu mipin ieu wilayah kaula nampa jatah hasil bumi. Oge waktosna para wargi mitra kaum dangu sadayana parantos saeb cag urang tunda heula ieu dongeng Sunda sareupna di Pajajaran dina seri anu ka-17 dina dinten ayeuna. Insyaallah dina seri anu salajengna urang sami-sami teraskeun ieu dongengna. Sakitu nu tiasa kapihatur dina dinten ayeuna uli jeung kantun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.